Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Alfa Sinternia Sabira Sendi ti kelas bahasa. Di dieu abdi bade nyeritakeun dongeng carita pantun judulna Lutung Kasarung. Dina zaman kapungku di Tatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja nu wijaksana nyaeta Raja Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis nyaeta Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wanci ngadeketan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsu nu pikeun ngagantikeun jabatana. Abi tos sepuh teuing waktuna abi turun tahta, ceuk Raja Prabu. Lamun di lain sisi, Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari teu satuju. Purbasari diangkat ngagantikeun bapana. Abi nu kedah bapa pilih, kuduna abdi nu ngagantikeun, ceuk Purbararang naroskeun katunanganna nyaeta Indrajaya. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan saurang ninisir kanggo nyilakakeun Purbasari. Ninisir eta nyieun kulitna Purbasari barobah jadi kayaan totol-totol hideung. Santos kitu, Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir Purbasari. Jalma anu dikutuk sapertos maneh henteu pantes jadi seorang ratu, ceuk Purbararang. Saterusna manehna nitah ka saurang patih kanggo ngaasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaun ka Purbasari. Anjeunna nganyieunkeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masih nasihat ka Purbasari. Sing tabah Tuan Putri, cocobi ieu tangtos pasti lekasan. Anu maha kawasa sareng Tuan Putri. Hatur nuhun bales Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rancangan nu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta manawi paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan nu endah sareng bubuahan. Dina wanci onggalungi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi, teras anjeunna nglakukeun semedi. Manehna mintih hiji hal ka dewata. Ieu ngabutikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk nu biasa. Dina semedi eta, tanah nu aya di deket Lutung Kasarung barobah jadi hiji talaga alit caina herang kacidaan. Caina ngandung ubar anu sengit pisan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nita Purbasari ibak di talaga eta. Naon mangpaatna pikeun abi, pikir Purbasari. Nangging anjeunna nurutkeun wae. Telami sanggeus manehna nyuburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari ruas pisan dicampur ku hawa atau sabot manehna ngaca di talaga eta. Kulitna bisa mulus deui. Dina watos lain di kerajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali adina nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di hutan, Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis di deui kos harita. Purbararang embungeun eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna manehna anu meunang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alimeun, nanging Purbararang teras-terasan ngadesek. Nah, pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Kajeun ayeuna abi eleh, nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abi, saur Purbararang sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah da lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas menangkeun Purbasari. Purbararang seri nyalatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras gerak semedi sakedap. sarta lumangsung barobah jadi lalaki nu ganteng kacidaan.
leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya reuaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari serta minta supardos henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun segala kasalahan kakana Purbararang. Saenggeus kejadian eta, akhirna manehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi ratu direndengan ku seorang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu mamaturan Purbasari salami di leuweung nyaeta Lutung Basari. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.